Ya, urang mah teu pernah menyesal nulungan jelema. Tapi nuku disesalkeun ku urang nulungan jelema anu salah. Lir ibarat nulungan anjing anu kadempet. Geus mah ditulungan, kalakah malik ngegel. Baladageun. Ye, keun bae batur kitu ka urang. Asal ulah urang kitu ka batur. Nu penting mah awak we sehat, rezeki lancar. Keun bae rezeki saeutik ge, nu penting mah mirilik. Daripada ayeuna loba, kalakah loba panyakit. Teu. Baladageun. Ulah karena maneh teresep ka urang, terus maneh ngarang carita goreng tentang urang. Ameh batur milu sedil ka urang. Fitnah maneh meureun ayeuna meunang. Tapi inget karma maneh bakal datang. Kudu inget ulah karena kesalahan maneh, anak jeung keturunan maneh jadi korbanna. Bener teu? Baladageun. Ye, cek aing ge ulah bager-bager teuing. Da jelema jaman kiwari mah erek batur, erek dulur, angger nu enggeus-enggeus ge kalakah marulang tai. Datang soteh tempo aya pangabutuhna hungkul. Bener teu? Baladageun.